Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wayabtulu lan batal oleh batal biha sabab ridah apa saumuhu puasane yasiman wa tayammumuhu lan samale tayammume yasiman wa nikahuhu lan samalihe nikahe yasiman oleh nikah qabla dukhuli ing oleh batal qabla dukhuli ing dalam sadurunge jima wa kadza len hale kaya iki kiyabtulu ba'dahu ing dalam sause dukhul yen lam ya'ud lamun ora balik yasiman oleh ora balik ilal islami maring agama Islam fil iddati ing dalam idah wala yasihulan ora asa opo akdu nikahihi akad nikahi yasiman wa tahrumulan haram opo dabihatuhu hayawan kang den sembelih dening siman wala yarisulan orang ngawaris yasiman wala yurasulan ora den waris yasiman wala yusollalan ora den solatan sopo alai yasiman wala yugsalulan ora den adusan yasiman wala yukfanulan ora den buntel yasiman wala yukfalulan ora den pules yasiman wala yudpanulan ora den pendem yasiman wa maluhu lan utawi hartane yasiman iku faiun arta kang balik saking wong kafir maring wong Islam wayabtulu jeung batal bihaku sabab ridah murtad tea naudzubillah min dalik naon saumuhu puasa nasiman wa tayammumuhu jeung tayammum nasiman wa nikahuhu jeung nikah nasiman batalna qabla dukhuli dina samemeh dijima wa kada jeung batal di ba'dahu nyaeta sabada dijima oge in lam ya'ud lamun teu balik deui si man tea ilal islami kana agama Islam fil iddati dina jero iddah ya dek nerangkeun nyaeta dampak-dampak tina murtad efek-efek tina murtad tegesna murtad teh jelema geus asup kana agama Islam tuluy ayeuna ngalakonan hal-hal perkara-perkara anu matak ngaluarkeun tina agama Islam mangka disebutna teh murtad. Di mana-mana jelema anu murtad engke efekna hiji lamun keur puasa tuluy ngalakonan pamurtadan batal puasana saketika. Lamun eta jelema anu murtad teh keur boga tayamum mangka tayamumna batal. Lamun keur boga wudu wuduna batal. Sakabeh ibadah karena syarat dina sakabeh ibadah
lain dina puasa wungkul, lain dina salat wungkul, dina seluruh ibadah kabehanana syarat kudu aya dina Islam. Jadi lamun leungit syaratna nya leungit ibadahna oge. Ya teh nyaritakeun sawarehna we termasuk ayeuna wuduna, lamun boga wudu batal, lamun boga tayamum batal, lamun urang keur lamun jelema anu eta murtad teh keur salat batal, lamun ku murtad. Wani kau termasuk lamun geus nikah, geus kawin, geus beres akad, geus beres akadna. Tuluy ayeuna mun teu ngalakukeun sesuatu hal anu matak murtad, mangka bubar pernikahanana. Batal pernikahanana. Wa nikau al maujud jeung nikah ayeuna mun teu anu aya qabla ridatihi samemeh ayeuna murtadna idza kanat ar-ridatu qabla duhul, di mana-mana terjadi murtad samemeh dijima pamajikanana geus kaburu batal manten akad nikahna. Dan waktu akad mah eta teh ayeuna mun teu jelas keur ayeuna Islam. Tapi begitu ayeuna mun teu geus beres akad nikahna memeh digawean memeh dipake kaburu naon, kaburu murtad, bubar harita keneh batal pernikahanna batal. Murtad teh kitu. Matak ayeuna 1000 kali naudzubillahi min dzalik, urang nyuhunkeun perlindungan falak sati Gusti Allah tina sakabeh perkara-perkara, tina sakabeh patekadan anu matak ngamurtadkeun ngaluarkeun tina agama Islam, tina sakabeh omongan anu matak ngamurtadkeun, tina sakabeh pagawean anu matak ngamurtadkeun. Atak di dieu ayeuna saum wa tayammum teh wasairu a'malihi. Jeung sakabeh amal, sakabeh ibadah ayeuna mun teh lain eta wungkul. Nu matak batal teh ku murtad mah kabeh ayeuna mun teh amal. Tah eta teh lamun nyambung. Jadi hapus ayeuna mun teh ganjaran ibadahna lamun eta murtad teh tepi ka maot. Kumaha mun cenah ayeuna mun talamun kaburu balik deui kana agama Islam memeh maot, eta mah ngabatalkeun kana ganjaran amal wungkul. Jadi aya cangkangna ngan eueuh siki gitu. Lamun kabawa maot mah eueuh jeung cangkangna acan ludes. Jadi lamun ayeuna mun teh mah murtad tuluy ayeuna balik deui kana agama Islam teh tah nu tadi nu memeh murtad kungsi salat, kungsi maca Quran aya, nama-nama maca Quran aya, absenana nama aya, salatna aya ka absen ngan eueuh ladangna, eueuh buruhanana. Gitu ayeuna mun jadi meureunana kudu ngabaru deui we hayang boga buruhan hayang boga ganjaran teh masyaallah matak lebih berat kafir anu murtad hukumanana lebih berat daripada nyata kafir anu asli ya. Kafir anu murni anu asli ya seperti gitu. Jadi sakabeh ayeuna mun teh kawajiban anu tinggalin dina sajero murtad pan di mana-mana balik deui teh kana agama Islam kudu dikodoan. Kafir asli mah pan lembaran baru we. Lembaran baru. Mata kitu urang di mana-mana ayeuna mun teh nyaritakeun tentang pemurtadan teh dianjurkeun selalu naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Jelema murtad balik di kana agama Islam cenah teu kabawa maot. Nah, mangka ari ngaranna mah aya, ngaran salatna mah aya, catetanna mah cuman eueuh buruhan salatna, eueuh ganjaran salatna. Jadi fa yaudulahu al amal
mujarradan anisab, mangka kembali ngaran salat nama si ieu pernah salat, si ieu pernah ngaji, si ieu pernah maca Quran, si ieu pernah wiridan, cuman ayeuna mujarradan anis sawab kosong tina ganjaran ganjaran faza falidzalika la yajibu alaihi qada'uhu. Mangka cenah ayeuna mun tamah teu wajib nyaeta ngodoanana. Teu wajib ngodoanana. Ngodoan mana ieu teh? Ngodoan mana? Kada salah arti. Lain ngodoan anu sajero murtad lain. Ngodoan anu samemeh murtad. Kada bisa ya namun teu masalah artina lain ngodoan anu sajero murtad keur murtad da anu sajero murtad mah eta mah kudu kodan lain nu memeh murtad pan berenang sok salat padu gitu asok aya namun tama zakat gitu asok puasa tah salat zakat puasa bahkan ayeuna geus jadi haji gitu geus ayeuna ka Mekah tuluy aya namun tama murtad naudzubillah min dalik geus murtad tuluy balik deui kana agama Islam tah salat nu itu nu keur waktu Islam teu wajib ari tinggalun salat anu geus murtad mah wajib dikodoan paham teu salat anu sameh murtad teu wajib dikodoan teh itu keur Islam keneh teu wajib dikodoan. Adapun salat anu geus murtad mah eta mah wajib dikodoan. Tinggalin puasa Ramadan anu geus murtad eta mah wajib dikodoan. Itu no yang murtad teu wajib dikodoan. Falidzalika la yajibu alaihi qadahu wa la yutolabu bihi fil akhirati. Jeung teh moal disiksa. Nggak mau disiksa nu memeh murtad mah cuman teu diganjar mau disiksa tapi teu diganjar saterusna nyaeta lamun jelema ye namun tama kawin geus hade malah ayeuna geus mang tahun-tahun. Nah, mangka lamun sedina tengah-tengah rumah tanggana ngalakukeun perkara anu matak ngamurtadkeun ngupurkeun mangka batal pertikahanana. Lamun dijangkaan lamun henteu cepet-cepet kembali deui rujuk deui nyaeta dina jero idah di batasna teh dina jero idah. Lamun aya namun tanda tepi kana batas idah acan ayeuna kembali deui kana agama Islam bubar. Lamun aya namun tememeh beak idah buru-buru asup deui kana agama Islam mangka nyambung deui pertikahanana. Lamun buru-buru balik di kan agama Islam tapi syaratna kembali ke agama Islam nyata dina jero idah amalau ada ilal Islam fil iddati anapun lamun kabul balik deui eta jelema anu murtad kana agama Islam ku ngucapkeun dua kalimat syahadat teh dina jero idah apal idahna lamun ayeuna idahna awewe anu masih kana head memeh 3 kali sucian si awewe si pamajikan teh kaburu balik di si salaki anu murtad teh nyaeta kana agama Islam atau kalimat syahadat mangkat nyambung deui pernikahan. Lamun ayeuna mun balik di kana agama Islam sabada beak idah sabada 3 kali sucian teu nyambung deui geus lapor eta mah geus ayeuna lapor. Lamun awewe anu geus tarahed idahna teh nyata 3 bulan idahna teh. Lamun awewe anu keureuneung mun diserahkeun kudu jadi salaki teh idahna teh ku ngajuru gitu
ku ngajuru lamun awewe anu ditinggalkeun maot kudu jadi salakina idahna teh 4 bulan 10 poe. Di masyarakat ya aya namun temah nyaho teh idah teh hiji we 3 bulan cenah kitu. 3 bulan tergantung ya aya namun teh idah kunaon dia teh aya namun teh idah ku pirak, idah ayeuna ku wafat, atawa ayeuna idah ku firak oge dina keberadaan ieu si awewe na masih kanehet atawa geus pegatet. Ieu ayeuna awewe anu diserahkeun anak keureuneuh atawa ayeuna mun teu teu keureuneuh beda-beda. Ta eta mah ke insyaallah dina kitab-kitab ayeuna mun teu fikih anu panjang lebar dina nihayah insyaallah aya khusus bab idah. Ieu mah ngulas we ngulas teh. Jadi lamun kaburu balik di kana agama Islam mah si lalakina teu mangka eta teu utuh ayeuna mun teu pertikahanana kembali di pertikahanana henteu batal bi an lam yuktal firidati sacara ayeuna mun teu kieu can kaburu dieksekusi salaki euna anu murtad teh can kaburu dieksekusi asan kaburu dibunuh geus kitu awewe na masih keneh dina jero idah tuluy ayeuna mun tamah manehanna can dibunuh ke pemerintah kaburu balik di kana agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Daman nikah lanjut deui ayeuna mun teu pertikahan. Li'annal irtidad karena sanyana murtad ikhtilafu din eta perbedaan agama toroa anu anyar-anyar datang perbedaan agama eta ba'dad dukhuli sanggeusna nyaeta dijima awis tidakhalil mani atawa nyaeta sanggeusna ngasupkeun mani au mau atawa nyaeta bareng jeung ayeuna mun tamang masukkeun mani pala yujibul butlan fil hali mangka teu netepkeun teu ngakibatkeun teu ngadampakeun batal dina sabada harita. Jadi si dia seperti ka Islam ya hadi jauh-jauh ini seperti ayeuna Islamna salah seorang nyaeta ti suami istri al kafiraini anu kafir duanana. Waya rumu jeung haram non wat uha ngawatina eta si pamajikan fi muddati tawakufi dina masa penangguhan. Wala hada fi dzalika jeung ayeuna mun tamah henteu kudu dihad misalkan pan ieu teh haram. Pan haram ayeuna ngawatina si pamajikan nun dina nalika ayeuna mun tamah si salakina naon teh murtad teh tuluy acan balik di kana agama Islam kaburu dikeureuh dipake pamajikanana pan eta teh ayeuna mun tamah jinah pan eta teh haram mangka tina jinah eta tina wati haram eta henteu nimbulkeun efek kudu dihad teu kudu dihad teu kudu diranjam di subhati baqain nikah karena subhatna tetepna pernikahan wa min sama wajabat dzalika iddah wa wajabat alaihi nafaqatun laha in lam tartad da ma'ahu. Nah bener teu wajib ai dihad mah tapi kudu we ditajir mah kudu ditajir lamun nyaeta anu nekadkeun haramna kana ayeuna mun tamah wati eta berarti aya di dieu anu teu ngaharamkeun tinggal eta mah tambahan dewe wawasanana. Kumaha mun ayeuna mun tamah jelema anu murtad tuluy kawinkeun wala yasiu aktu nikahin teu sah akad nikahna jelema anu murtad teu sah terjadi aya tajawuj bi ahadin apakah ayeuna mun teu seseorang tegasna
apakah ayeuna mun teu mangawinkeun ngakadan atau manehanana anu kawinna. Jadi boh walina boh ayeuna panganten lalakina anu murtadna mangka teu sah terjadi pernikahanana. Terjadi ayeuna pernikahanana. Baik manehanana anu kawin atau manehanana atau ayeuna mun teu manehanana anu ngawinkeun teu sah. Wa tahrumu jeung haram naon dabihatu jelema anu murtad tuluy pepuncitan terjadi pepuncitan kade ulah dahar ulah dada di dahar pepuncitan nyaeta jelema anu nu murtad pepuncitan jelema anu kafir jelema anu murtad jelema anu kafir eta haram pepuncitana jadi bangke hukumna teu halal. Kama tahrumu munakahatuhu sacara ayeuna mun tama haram ngawinna deui beda jeung ayeuna mun tama kafir asli mah fa innaha tahillu idza halat munakahatuna li ahli millati kan aya dina ayeuna mun ta kafir teh nyaeta nu sebutkeun kafir kitabi atawa kafiroh kitabiah awewe ayeuna mun tama anu kafir kitabi tegasna mah ayeuna kafir kitabi teh jadi berpegang teguh kana agama nabina ka belakang kana kitabna nyaeta anu ka belakang tapi teu ngimankeun ka junjunan mah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kana masih kana berpegang kana ajaran kitab-kitab dahulu anu orisinilna eta mah nyata masih ditoleran jadi lamun pepuncitanana sah sabab sarua jeung ngawina oge sah ka kafiroh kitabiah kafir ayeuna mun teu kafir anu kitabi aya namun tamasah jadi ketika aya namun tamasah ngawina lamun pepuncitanana oge eta sah kitu teh jadi patokanana teh kumaha hukum nikahna lamun hukum nikahna ka awewena eta aya namun tamasah berarti pepuncitan oge sah lamun hukum aya namun tangawina ka kafir salakina kafir kitabi eta sah berarti pepuncitanana oge sah. Jadi engke kudu di ayeuna mun tama diperhatikeun tegas nama ayeuna mun talin kafir nu ayeuna kitu loh tapi teh da ayeuna mah geus Injil lain Injil ayeuna mun teh anu asli atuh dah lamun aya Taurat tegas lain ayeuna Taurat anu asli Tauratna Taurat ayeuna jijeunan Injil jijeunan manehanana geus dirobah wala yarisu lamun manehanana andai kata ayeuna mun tama maot mangka ayeuna mun tama teu meunang warisan ayeuna mun tawarisan nyata ti jalma anu murtad jelema anu Islam tuluy ayeuna mun tama anu maotan murtad teu bisa ayeuna mun tangga waris teu meunang warisan oge teu bisa diwariskeun hartana apaan ayeuna mun tama tina sawarihna mawaniul irsi teh naon ikhtilafuddin jadi perbedaan agama eta mata ngahalangan tina silih warisan namun anak ayeuna jeung bapa apakah ayeuna anakna si bapana teu meunang warisan teu jadi anakna lamun anakna maot lamun ayeuna mun tama bapana nu maot si budak teu meunang warisan teu jadi bapana karena aya perbedaan agama gitu dampakna aya tapi ka ayeuna warisan bubar teu bisa ayeuna mun tama diwariskeun teu bisa diwariskeun kumaha ayeuna mun tama eta hartana mangka statusna harta anu murtad padahal tadina Islam ngan ayeuna Islam kubur teh mangka statusna adalah harta P jadi eta mah nyaeta milik kesejahteraan mukmin jadi kembalikan ke Baitul Mal ka pemerintah
ke diatur ke pemerintah teu meunang ayeuna diwariskeun dibikeun dages putus ayeuna warisan hukum waris tina perbedaan agama. Itulah ayeuna mun tamanya efek-efek tina murtad tina keluar tina agama Islam teh kitu. La yarisu wala yurasu, teu bisa napa warisan, teu bisa diwariskeun hartan. Wala yusalla alaihi malahanan nyata lamun maut oge ulah disalatan. Haram. Wala yugsalu diadusan oge teu meunang diadusan, haram. Wala yubanu dibungkusan oge diboyahan teu meunang, haram diboyahan. Wala yubanu malah ayeuna ulah naon ulah dikubur. Wala yudbanu malahanan ayeuna mun tama ulah ayeuna mun tama dikubur, tegasna nyata teu wajib nguburna, lain teu meunang. Teu wajib ayeuna nguburna. Jadi jika hukum kafir harobi. Naudzubillah min dzalik. Mangka bangkena jelema anu murtad, naudzubillah min dzalik, ye paya juju igraul kilabi, bikeun asomkeun paramkeun ka anjing. Menang daripada anjing kalaparan tuluy ayeuna ngagali kudu barabe, mending ada menang ayeuna bikeun eta tah anjing. Disayang ayeuna mun teu bisi lapar. Ting ayeuna mun terjadikeun kanibal gitu, bikin kanibal ting eta mah gitu kan. Pan ayeuna beuki ayeuna mun teu daging jelema kanibal ini ngaranna teh gitu. Meunang ayeuna dibikeun ka anjing dagingna, bangkena. Alaji Fatihima nyata kana bangkena eta harobi jeung kafir murtad teh. Wala yajuju dabnuhu fi maqabil muslimin. Sama sekali di makomkeun di kuburan pamakoman muslim teu meunang, haram. Li khuruji anhum karena nyata keluar tina golongan muslimin birridati kusabab murtadna teh. Kumaha mun dikubur tapi dikuburna di makom kafirin, di santiong gitu. Di ayeuna mun tadi pakuburanan kerkop meunang. Menang, tapi itu wajib menang. Nah, itu wajib menang dikubur. Lamun dikubur nyata di kuburan kafirin deui. Hartana harta pe statusna eta kembali nyata ke seluruh kepentingan muslimin. Ka Baitul Mal, ka pemerintah dikembalikan, disetorkeun ka pemerintah. Dipakai nyata kesejahteraan ayeuna mun teh kepentingan muslimin. Masya Allah ya. Gitu. Malah ayeuna mun tama di dieu wa innama sumyal mal pangna teu aya lian di ngaranan harta arraji'u anu balik minal kufar ti jalma-jalma anu kafir ilal muslimin ka jalma muslim bil pai sok di ngaranan sok disebutkeun nyata harta pe li annallaha karana sayaktasna Gusti Allah khalaqa Allah nyiptakeun ngadamel ma sakabeh perkara fid dunya nu aya di muka bumi ieu. Umumna nyaeta ngadamel nyiptakeun sakabeh perkara anu aya di alam dunya ieu lil muslimin kabehanana nyaeta keur jalma Islam. Kabehanana eta teh nyaeta Allah nyiptakeun langit bumi eusina bumi lil muslimin keur kepentingan jalma-jalma Islam lain keur kafir. Allah teh nyiptakeun ayeuna nu aya di muka bumi liyasta'inu tapi ieu ayeuna mun teh orang muslim tuluy ayeuna mah kebutuhanana dipenuhi ku Allah nu aya di langit nu aya di bumi ieu ngarah dipake nyaeta dijieun tulung, dipake bantuan, dipake sarana ala taatihi, dipake taat ka Allah. Keur muslim tapi keur ibadah ka Allah. Muslim si muslim tapi orang dipake
dipakai neraka ayeuna ka Allah ngaranna ayeuna mun tak kufur kufurna kufur nikmat da Allah teh ieu teh ayeuna nyadiakeun fasilitasi bumi langit jeung eusi-eusina ieu teh keur jelema-jelema anu ari Islam keur jelema-jelema anu iman ngarah naon erek salat tah bajuna erek ngaji tah ayeuna madrasahna kunaon ku geusik ku semen ku keramik tuluy kudu dibeli tah ku Allah difasilitasi ari ieu dijieun gereja ari ieu dijieun tempat ai tempatna dipake maksiat luar tina ayeuna mun tamatina tina ayeuna mun tam maksad Allah Subhanahu wa taala tina hikmah Allah Subhanahu wa taala supaya getol ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dipake ku maula ka Allah nyieun ayeuna mun tama dahareun nyiptakeun ayeuna nurunkeun hujan tuluy ayeuna mun tama Allah nyiptakeun kendaraan geuningan aya kendaraan mah jauh bisa ayeuna ngejar waktu tuluy ayeuna tanaga bisa diirit matakeun lah biarlah ayeuna mun tamanon ieu kemajuan zaman biarlah berjalan apa adanya ngan kurang sing pintar-pintar kabehanana ayeuna mun teu dipake fasilitas ayeuna mun teu ibadah da hape oge ayeuna mun teu bisa jadi ibadah bisa jadi maksiat dak silaturahmi ayeuna mah minal aidin wal faidin ka grup capek ayeuna init-initan ayeuna mun teh kudu dipapai mah teu ayeuna mun teh dipapai teh aya gok teh deui lain ayeuna mun teh nyaritakeun urusan ibadah efek teh ayeuna nya kitu teh we agas gok teh ngaler ngidul ka ditu nyaritakeun batur atuh mana ganjaran silaturahmi ayeuna aya di campuran kudu kitu hapunten teu tiasa ayeuna mun teh mah nyumpingan sadayana di grup tuh ku ieu teh kitu dek ayeuna dek itu dek ieu teh nya bisa ayeuna hemat tuh ya ayeuna aya urang Yahudi mah teh bener ieu teh manehna boga misi ieu teh keur ngahancurkeun ayeuna orang Islam kurang Islamna dipake fasilitas ayeuna mun teu ibadah malah ayeuna mun teh aya tabligh akbar berebet efek teh ayeuna manehanna keur ngahancurkeun amal efek teh ku sabab dipake ibadah dipake sarana ibadah ku urang Islamna nah geuning urang Islam teh dihancurkeun teh kalah kabukir rame tabligh akbar kalah kabeuki rame ieu teh mudah da informasi ti dieu heun sia ku aing ayeuna mun teh mah nyieun ayeuna mun teh kapal nyieun kapal ayeuna mun teh urang-urang kafir ayeuna terus dipake umrohan ayeuna ku urang Islam keun sok maneh si ayeuna nyieun kapalna ngan ku aing mah moal dipake ayeuna ulin nglain gua mah ku aing mah dipake sabulan sakali 2 bulan deuk dipake umroh jeung jamaah mah terus bolak-balik teh coba ayeuna mun teh mah teuing ayeuna mun teu loba jamaah umroh jeung teu loba jamaah ayeuna mun teh mah eta teh urang kafir da jamaah umroh mah abrog-abrogan dina ayeuna mun teh urang kafir biasa paling royal sakeluarga ieu mah umroh mah ayeuna mun teh mah sakabaiha pulang anting matakeun ulah dipake aduh terus urang sing bisa ayeuna mun teh mangpaatkeun fasilitas eta teh ku Allah geuna ku Allah ayeuna ngakop tah urang kafir ayeuna mun teh nyieun kapalna urang nu make ibadahna pakai ibadah pahaku ayakuna tahta aidib mangka hak ieu anu nyepeng ieu dunya teh nyaeta anu berhakna teh saha nya aya di tangan muslimin lain ayeuna di tangan kafirin pamakah ta aidil kufar mangka ketika ieu dunia aya di tangan orang-orang kafir fatoriku arraddu ilal mangka hakna jalanna teknisna daya deui iwati kudu kembalikeun ka orang muslim da tadi hak muslimin gitu ayeuna ketika ayeuna mun teh direbut ku orang kafirin pae geus sia balik deui kembali dikana asal kaum muslimin keun deui kitu ayeuna mun hukum Islam teh tadi orang lamun segi berlaku hukum Islam subur di Cimahi loba pabrik urang babah
tuluy kembali ke wali kota merenang paeh manehna teh mau dibikin ke warisan ke ahli warisna naon karena tidak berlaku waris diwaris sekalipun anakna. Kalau ya aya pakai kesejahteraan aya muslimin meureun mana masjid nu can beres mana madrasah nu can beres mana pesantren anu can beres mana aya namun tama ieu tenaga pendidik ayeuna agama anu cek ayeuna kulir anu kedul karena kekurangan gaji. Ya ayeuna yang punya pabrik anu paeh balikeun deui ka wali kota teh naon wali kota tuluy naon dipake ke subur paeh saurang oge tah. Paeh saurang oge aya si Ciwaligo. Sabaraha ayeuna mun 10 pabrik tuluy dipake naon? Dipake pesantren, dipake madrasah, dipake masjid. Tuluy dipake ayeuna mun anu pendidikan ayeuna masantren teu mampu sejahtera geus. Lawarating maka aya aturan Islam geus malah aya pangeunah-ngeunahna. Malah aya pang salamet-salamet aya namun model agama Islam. Faslun yajibu ala kulli mukallafin ada ujami ma aujabahullah alaih wallahu alam bissawab.